Namang Heri kamana ngomong nyekot duit tanya. Duh aing ladang cau ieu aing hera ya. Wae ini kan. Bahayang ngising dia. Aduh aing. Dan mana ka mana? Hah? Naon dia? Ya pang megatkeun Mang Heri di dieu heula ulah indit karunya bisi eta urang hayang ngising heula teu kuat ya. Ulah ka mana-mana manehna aing hayang ngising teu kuat ye bisi kababayan. Siap yuk. Dak, tenang Mang Doyok. Tenang Mang Doyok. Hah? Mang Doyok. Hah? Doyok, Mang Doyok. Pak Jack? Ini Pak. Mang Doyok itu. Itu. Dah. Ya, Mang Heri. Kabeneran nya Mang Heri datang ya. Uing teh katatahan si Mardoyok nya. Ya, si Mardoyok mah si beres 100 Mang Heri. Ieu jang sumah meuli. Lah Mang Doyok teh boga hutang ka urang teh 100. Heeh, Mang Heri 100 ewang. Tuh si Mardoyok mah enggeus beres 100. Jang meser. Kuat Mang Heri. Tuh bagang Mang Hereun. Udah nyambung si Gakio mah. Nah, Mang Heri kunaon? Sina sum cenah padahal Mang Doyok boga hutang ka urang. Kala sina ieu 100 cang. Tah, ayeuna Abah kudu masihan. Uang sumang meser. Mardoyok atau 100 si masihan. Aku mah ieu. Ieu 100. Keur meuli. Ya, Mang Heri. Yuk, balikan Mang Heri. Heeh. Siap. Gas. Mang Heri mana duitna weh? Ya, gas dibalikan si Mang Heri. Ya. Oh, dipangulikeun. Kayak Mang Heri na balik deui ka dieu. Hah? Mas ya. Ya, maneh mah dagoan we di dieu. Maneh mah Mang Heri meuli maneh dagoan di dieu. Heeh. Oh, siap Mang Heri. Kayak Mang Heri balik deui ka dieu. Hah? Sia teh Mang Heri ke uwi deui ka dieu. Mawa maneh dagoan di dieu. Oh, udah atasan di dieu. Heeh. Siap Mang Jack. Heeh. Ayo, Dek. Lah, sama Mang Heri. Budak, enggak sibikan duit ke Mang Heri. Hah? Mang Heri enggak sibikan. Yo, Mang Heri keur meuli ka dieu, aing nuang di dieu, main nuang di dieu jurang. Lah meuli arah. Cuk. Siapa mah? Mang Heri. Meser. Udah, nah lu Oh, aku sia daguan we atuh di dieu. Daguan we aing magrib heula. oh, aing gelo-gelo di si Mardoyok. Kayak Mang Heri deui teuing. Ya, Bapak, kumaha kondisi teh ya? Pasti diberek sok bos mah, cicing tungguan. Hari tadi nelpon ke eta naon? Tadi apa kumaha? Tadi ya kan teukeun cenah bos Nova teh. Tuh nama tuh sok bos. Oh, ya bos aing geuna. Iya nya panjang umur si Om Bos euy, keur diomongkeun. Iya ieu ya. Ngegeter we leungeun aing. Bos, Iya Mang Nur, ampura kamari teh can kabikeun duit komisi motor teh. Kurek dibikeun ayeuna, si Acilna ka mana nya? ujuk kacai oh bos, tadi ge Mang Acil mah. Siga pun modal gitu dilapisan euy. Heuh, sih tah biasa. Ke kacai keur modal orang keur ngurus. Iya we atuh lah, urang rek nitip duit lah jeung si Acilnya. Oh, siap bos. Komisi motor kamari. Ieu 300 nya, pang nitip pang mikeunkeun. Sabaraha ewang ieu bos? 100 ewang Mang Nur, ame adil lah, ame setik ewang. Oh, oke siap bos. Nuhun pisan bos. Banyak geus kitu eta Mang Nur nya, urang mangkat teh nya. Siap bos. Kitu we nya. Atuh bos. 100, 200, 300. Kumaha si Acil mah beres 30. Hah? Penting mah aman. Si eta pan agna teh asa sengnya jo ieu budak karunya maneh mah dibere 30 atuh. 15 atuh. Aduh. Ulang geus 30 we. Tuh si Acil nya.
Dia mah kudu ngarani kadinya. Cil, kali lah sangat emang ngawalus teh. Hampura mang dia isi modal kored gila. Nah, biasa mana budak letik sok modal. Bis, jangan panggil aku anak kecil paman. Aku sudah ngepesen no. Walaupun aing budak letik, tapi aing suka modal. Ngepesen doang sudah guys. Malah. Yo, kieu. Jadi Cil, dia teh aya bos Nova. Si bos ka dieu. Aku yang ngejaan aing. Kapan sih lawan si teh? Kumaha? Iya, tanyakeun heula. Bos Nova teh mere duit, komisi nu kamari nih ngadang motor. Kiluaneun. Kiluaneun? Heeh, di mere nanti 80.000. 80.000. Saya iksan di bosna. Ah, lumayan we sakitu Lumayan oge. sakitu oge jeung meuli udun mah si teh. Buru bisa. Jadi kirakan si bosnya ngeledit. Ah, sakitu ge gede aja lumayan alhamdulillah. Harus bersyukur kita mah teh kan sudah puluhan. Lumayan yang Ka mana tuh aya mana? kegirang yang randa. Oh, kan biasa parana budak letik euy. Hah? Nuhunnya. Oh, siap. Buru-buru duit. Ada duit paling 30 nya. Heeh. Ame adilnya. 200 ka aing. Aing 200 ente 100. Iya, Kan ada aing duit ente tadi 30. Atuh 70.000 aing menang duit. Kumaha? Eta, kumaha tuh? Geus tah kitu aman mah. Tuh 30.000. Atuh siap goblok Pak aing. Geus cicing. Pokoknya ke meuli udud 20.000 Siap. Coba sih aku. Bisa cuma di daerah bawah, kopi aja, nanti. Embung ah. Sok mules. Bulas. Heeh. Sabar aing ada kopi. Iya Kang Heri, minggu hareup teh yang jadikeun teh ka Pangandaran, yang arulin bareng. Hayu rombongan. Heeh. Hayu gaskeun lah. Bet sekalian ya tangkal nu rek dijual teh yang tinggal itu di belah dia ya. Nya. Cil, geus di mana maneh tadi? Teu panggil jeung urang. Urang ngikeun duit tadi teh ngan dititipkeun ku urang teh ka Mang Nur. Geus modal bos. Aya geus tadi duit mangan. Kagoksan mere duit teh ngan 30.000. 20.000 kumaha kancil? Ai urang teh mere teh 300.000 bieu ka Mang Nur. Titipkeun si tadi bagi ke 100.000 ewang. 300.000 bos. Wah, ieu Mang Nur jeung silut be. Jangan masalah jeung aing ieu. Awas pokona ke aing papanggih. Dieureud ku aing teh bos.